Ge, kemana sih anak aing ieu teu kadele-dele kemana sih? Nah, ya ge digerokeun aku aing repeh bae. Masalah naon dia ge? Non si mah gegerwakan me gandeng nyaho. Ditempokeun aku aing ngalamun bae. Ayeuna mah kakolot rada ngalawan. Aduh mah pananggi geus gede meureun, ayeuna mah isin nyaho. Isin kunaon atuh? Hayu antar aing ka pasar. Beli cabe. Sudah ka dia be anggi be nu ka pasar sorangan, bejaan be non be nu dibeli. Geus dia bae nu leumpang aing rek beberes. Meuli cabe, bawangnya, sayuran jeung tempe nya. Asing. Lehe amat sih lembur. Karak si jam 11. Bisa lehe kieu. Duh. Aing jangan lewat diri. Berbelang aing tabrakan di. Abang, mau kemana bang? Putih. Lehe mendung deh ya. Tahlil deh di mau nih keluarinya. Oke itu lah. Kita jelema naonan deh STD-nya. Iya sari, si oget ya mah. Get. Get. Cek kunaon? Get. Mabuk sih nya? Ayo lu aing kayak mau Ustad. Aduh, siapa ngasihkan aing bae. Ayo lu aing. Pusing aku pusing, pengen ditemenin cewek. Pusing aku pusing, pengen ditemenin cewek. Bang, mau ditemenin sampai kapan bang? 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 Aduh, berat. Ya, kata aing bae. Ampun aing. Berat amat ya. Tad. Assalamualaikum. Tad. Aduh. Oi, eta RT. Eta sibat naon? Iya. Santap. Masuk. Aduh. Gimana gitu yuk. Ampun aing. Aduh, emang kumaha ieu asal budak ieu. Emang tos di mana kieu tadi nak? Iya tad, ketemu di jalan tadi ku urang, gak boleh tak. Pokoknya orang kadi minta cai, pangcagerkeun bae nyetatnya. Insya Allah. Aman caranya. Siap tad. Duh, kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Kunti dah kemana? Istighfar. Kunti kemana? Istighfar. Alhamdulillah
Tad geus ieu mendingan Minum. minum caina. Kalau sangkap jurig sawah ieu. Nah, wari ceritakan ke Ustad kumaha kejadian bisa ngagolepek di jalan. Tadi begitu di jalan Heeh. minum kunci saya biasa kan tadi nama kan aing tabrakan begitu kejadian tabrakan tak kerbiran Heeh. tak orang lihat dia Oh, itu. kentayangan bener ta Heeh. arwahna saya biasa Serem ya. Kumaha ya Tad? Apa kurang sampeurkeun ka ditu? Atuh aya mah panu geus Ritual maksudnya di ditu. atuh aya mah emang geus cager atuh terserah coba kumaha RT bae bagus nah bang baiknya coba. Ngeunah nama urang ka ditu. Soalnya lo kejadian lo nu nembongan eta. Oh, Ya geus ayo. insyaallah siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Enang dai. perlu ini jemput Ustaz. Ustad. Ayo Aya, aya Pak Ustad dulu. Ustad. beneran Dai dai. Ayo kan. itu ayah nu kesepan. Oh. Ayo kumaha? Ayo ayah tadi itu. Oh, siap. Ablah. Bisa kalian nih matatnya. Ini kejadian ieu. Ayo sakit karek ieu. Ayo anak kade. Karek kade. Ayo seremnya putih. Aduh, rasa banyak. Di mana dai kasurupan nak? Tadi pagi dia yo. Jadinya, ayo coba tolong kurang yuk. Masak kita. Ini tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh kasantap kuntilanak ieu. Jadi Bu. Udah Allah ya saya. Udah. Yuk. Atuh mangkana kudak babacaan istighfar naon waduh. Awewe dembrongan. Atuh mangkana mabok bae mabok. Geus aing satnya salot. Ayo saya. Yuk, wayahna Igor, jeung Oget, istirahat baliknya. Yang orang yang Ustad, yang Iday, ritual. Ya. Ayo. Teh, emang eta kumaha kajadian nu nabrak tetangkalan? Cenah mah tad kasarempet motor. Terus nyana mental nenggar batu sirahna. Berarti lain gitu mah. Kawin lari atau teh? Lain, eta ngaranna tabrak lari, lain kawin lari. Gor. Aing aja masih percaya Gor. Aing mah kepanggil jurig tadi. Soalnya Aing mah namun manggil jurig nempona di doang. Tapi get lamun aing mah percaya ya na jurig. Buktina aing lempang jeung jurig ayeuna get. Mana jurig Gor? Sialah aing mah jurigna. Suwe dia Aing disorokeun jeung jurig. Itu amat ya kababaturan. Get talagaan lagi Ayo, bisa. serius deh. Gor, sia yakin dek balik. Aing mah ja sieun balik na. Kurang ngendong bayu di base camp SKG yuk. Ayolah orang ngendong aing oge rada sieun baliknya get. Justru eta. Aing ge sieun lewatinya deui. Ayo geus tuh, urang ka base camp SKG bae. Hayu. Datang Gornya. Aduh. Lihat. Kamu langsung SP lah tuh. Ayo tuh, kurang langsung SBR-nya. Ayo Mas. Ayo sarua tuh dulu.
Tuh, engok jeung rebing ka dieu. Jeung rebing. Wih, mau pada kemana nih, Pak Ustad? Ma kawan-kawan udah pada rapih amat. Nanya kayak marang dah meureun ngok. Aing nganya kayak marah, tapi kami tiluan kayak jurig. Mual. Geuli. Tigna geulis teh, lamun semok mah kami ilu teh. Atuh bagus ngok. Pokoknya cocok jeung enggo mah. Mantep ngok. Gas ulah bercanda. Aina rebing engok RT batur urang ritual gitu. Sementara idai susulan budak gitu. Oh, siap. Ayo. Oh, ulah pohonnya, lamun jurigna bagus, salamkeun. Hayang bae dia dai kanu geulis mah. Kan bener dugaan aing bahwa di lembur ieu aya jurig. Astagfirullahaladzim. Jurig.